Alhamdulillahirabbil alamin. Patepung labung di Jomantara ieu nya. Dina channel Kang Asep teh ieu. Sim kuring teh ieu. Bade midangkeun hiji acara nyaeta Bobodoran Sunda. Sandiwara tunggal nya atanapi sempal kapiguyon. Atuh. Atuh dina danget ieu sim kuring bade nyanak judul nyaeta hayam leungit hayam lah gitu lah leungit hayam nya ya anu leungiteun hayam hidup ka saha ieu nya sumangga we namanya urang naon urang kawitan bae nya. Oke wilujeng sumangga ayo kaparayun ya tuh rai-rai akang alo-alo sadayana ieu anu aya di Tangerang anu aya di Bandung di Bekasi di Cianjurna atau bawa di Sukabumina sadayana bae nya di mana bae ayana ya di Purwakarta na oge sumangga wilujeng mararanconya lain jang sardun ya aduh asa geus lila ieu dewek mah euy asa hayang naon gitunya berang dahar nu rada ngeunah sigana teh keheula bah maksud apa teh dahar kumaha eta ngeunah teh da nu ngeunah mah cantang anu mahal bah anu murah oge bisa jadi ngeunah nikmat nu penting mah kitu. Maksud dewek oge kitu teh sardun maksud namanya. Jadi ngarah naon gitu istilahna teh lah. Hayang ponyo gitu barang dahar abah teh teh. Bubuhan tunggu sabaraha taun abah tara dahar jeung taking. Iya jeung taking ayam naonnya. Jarang abah mah ada biasa nu hejo-hejo teh adun. Sae bah pokona mah kayak orang ikhtiarane ya ku adun. Adun milarian kayak tenang we pokokna mah ye. Pokokna mah adun ke bade nyiar heula takingna sugana aya tadi dinya tadi lebak tadi dinya teh. Di tempatna saha teh nya. Si Mbak Larmi asan mah gaduh hayam teh asan mah di dinya teh aya teh bah anu jago teh geuningan rada agung geuningan. Jeung pokona mah kumaha si laing dewek malah rek menang ti mana nu penting mah kade ieu kahijina mah kudu halal pokona mah. Nah, nu pentingna mah halal yang dahar nu ngeunah dewek teh ieu nya. Siap bah, siap pokona mah tenang we abah mah nya. Aduh, ieu mah si sardun ieu mudah-mudahan we meunang hayamna nya para wargi sadaya. Sugana me ieu rada bisa dahar ngeunah ieu tuh. Nu pentingna mah ulah nepikeun ka nguciwakeun si sardunna. Atuh moal bah adun oge da terang. Pokona mah kalem we abah mah adun bade ka dieu heula kalebak heula nya. Abah mah sok heula bade istirahat heula we abah mah ieu. Geuningan tah. Aya si Mas keraon Mas di dieu Mas. Oh, yo biasa wae lah wong saya sehari-hari ya kayak gini toh Mas Sardun. Saya tuh biasa mengkondisikan istilahnya apa anu lahan-lahan yang ada itu ya wis tak kondisikan saja tak tanemin apa aja ngono lho. Ngerti enggak sampean kuwi Mang Sardun? Ada saya juga tahu lah sedikit-sedikit mah pokoknya mah. Kumaha si Mas eta malah terpenting nama kieu perlu ire saya teh ieu naon Mas. Atuh sumangga bade aya prayogi naon salaresna atuh ieu teh Mang Adun. Ya nek iso ya tak tulungi nek ora iso ya wis monggo tak nganu ngono lho tak apa jenenge lah. Ya nek ora iso ya paling ya ngutang. Keheula. Entar dulu ya Mas Joko kalau ini tuh si Abah tuh lagi pengen makan yang enak-enak katanya. Kan si Mas teh punya ayam nih, bukan? Ayam yang jago itu yang agak gede itu, Mas. Oh, anu. Ya ada, tapi yo kan gua anu tuh kernaon itu namina teh kanggo istilahna mah atuh pamacek atuh Mang Sardun kumaha sih Mang Sardun mah. Iya, saya juga tahu, tapi kan ya nanti ya dibeli lah sama Adun juga dibeli itu teh atuh Mas. Waduh, sik yo tak ngomong sik ning bojoku ngono lho, mbokan yo wis nek wingi jek ono, tapi saya urung delok lho anu Mang. Maksud Mang Sardun teh naon delok itu teh naon hartina teh. Setengah hati uing we. Yo maksudnya itu
hari ini belum kelihatan gitu loh Mang Sardun. Ayamku ini nggak tahu kemana gitu. Apa udah berkelana atau masih dalam kandang gitu maksudnya. Nanti tak tanyain tuh mana tadi si anu loh Jan si mbok itu kemana tadi. Weleh-weleh biteku ki ning endi ya? Seket mau tak goleki ora ngono ya Mas Sardun punya ngendi wi. Atuh coba dicari dulu, cari dulu atuh lah. Tenang we kalau pokoknya mah dibeli mahal pokoknya mah ini sama si Abah nih duh. Aduh, ini ada kopi siapa ini teh? Mas, yo kopi saya yo monggo tapi belum tak minum kok, Mang. Oke lah, tak minum dulu biar agak seger. Alhamdulillah. Duh. Ah, mantap ini mah ya. Yo pasti mantep no, kopi gratis ora mantep iki. Ya, wah, terima kasih lah. Tolong aja dicariin dulu atuh ya. Itu, Mas. Pokoknya mah nanti dikondisikan masalah keuangan mah gampang, tenang nanti ada si Koliang. Tuh, si Koliang kelihatan tuh jalan ke sini itu dari mana sih kau itu? Halah, biasa we teh atuh Mang Saldun ah. We teh sudah biasa we atuh jalan-jalan pagi supaya sehat we teh atuh Mang Saldun. Ini lagi para apa itu aya naon ieu teh atuh Mang Saldun sama si Mas teh meuni bancang pake meuni lame-lame di dieu ah. Biasa kok. Itu si Abah pingin makan enak sama ayam katanya nih. Karena si Mas punya nih, mau dibeli maksudnya mah, tapi dicari belum ketemu sama si Mas atau kemana ayamnya. Tahu nyumput, tahu ke tempat engkau paling gitu berenang. Kaya si Mang Saldun lah. Ulah sok gitu ka oe atuh Mang Saldun. Ya pokoknya nama nanti tak cari dulu bu ayamnya itu. Kalau nggak salah masih ada, tenang aja anu Mang Sardun ya. Pokoknya tak cari nanti tak godokin pengen dipasang apa-apa di ayam gantung atau ayam di anu apa direbus atau di sayur atau di apa pokoknya wis tinggal request apa aja nanti tak kondisikan sama Mbak Yune itu. Loh Mbak Yune itu jago masak loh. Lho masa bengi ora nganggo geni iso anu mateng. Ayo si Mas udah cari dulu lah ayamnya tuh, saya cari dulu ke mana tuh. Ya udah kalau gitu saya tak pergi dulu ya. Ya silakan.